Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Depi cunduk kana waktuna, nitih kana pancina. Hidup parantos tumbuh sawawajeng dewasa. Hidup isuk pageto rek aya nu nyamper pisalakieunana. Mamah anak putri kacinta mama, putri kadedeh mama, anu wastana neng Depi Karimah. Isuk pageto rek aya nu nyamper pisalakieunana. Dinten ayeuna estuning mamah kebeku kabingah Depi. Ku ngelangkungan kecelakna cimata tinu jadi indung buktos tanakanya. Mama anak dihaturanan kanggo mamah ngadeg nyalira, kanggo ngais neng Depi bari ais sapertos nuju alit. Haturan kanggo simbol bismillahirrahmanirrahim. Haturan kapalipayun. La haula wala quwata illa billahil alil adim. Mamah tiasa dipalih katuhueun neng Depi. Neng Depi ngadeg dipalih pengker aya aisan. Sampaikeun kana tak-tak mamah anu katuhu. Sampaikeun kana cangkeng neng Depi anu kiri. Masya Allah pi. Emut zaman kapungkur 27 tahun kapengker. Depi gubraga alam dunia. Kebeku kabingah mamah ngalungsurkeun putri geulis. Kociak dengek hauhakeng ceurik. Alatan hidup gubraga alam dunia. Telepas rembai cimata dedel doa tinu jadi indung jeung bapa. Nanging ayeuna spesial bager hidup di ais panungtungan anu hartosna hidup rek panungtungan isuk rek mimiti rumah tangga. Dirangkul salira mamah pi. Neng Depi eta rangkulan mamah, aisan mamah anu panungtung. Sakuduna digedengen Depi aya bapa anu nyarengan Depi, anu nyarengan mamah, anu ngais panungtungan. Tingali rarai mamah geus. Emut-emut perjuangan mamah. Bawelna mamah, cerewetna mamah. Yakin Depi tegar tanpa bapak. Yakin Depi kuat tanpa bapak. Tempat panyelindungan Depi teh iwalti indung. Tingali rembai cimata tinu jadi mamah geus. Bari dieong sinjang, bari aos takbir kapayun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hese beleke. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Putri kanya mama rede saradegan mama anak. Dinten ayeuna mama ikhlas. Yakin ridho. Insya Allah gelis. Ridho tino jadi lisan mama jeung mana mama anu ngaikhlaskeun hidup rumah tangga. Insya Allah Allah jarangan cag ecakeun aisanana dinten ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Estuning kebek, estuning kanyaah tinu jadi mamah dinten ayeuna parantos diecakeun aisanana. Mama urang calik di dina kursi pali dieu. Neng Depi urang aneprok di pali handap. Mama mangga calik di Neng Depi urang aneprok di handap geulis. Empi tangtos panginten ayeuna Neng Depi parantos dilungsurkeun aisan tinu jadi mamah. Ayeuna Depi mayun kanu jadi mamah teh tinangtos aya tujuan anu utami. Naon pamaksana Depi? Ngiblat kanu jadi indung anu hartosna ngiblat yang hareup kanu jadi mamah. Pok sasangem anu utami penta doana, anu kadua penta panghampurana. Bisi aya dosa anu karasa teu karasa ku Depi unggalkeun dinten ayeuna bager. Mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ibu, anu dipika cintaku Abi. Apunten Abi salami 27 tahun ieu. Abi seueur pisan kalepatan. Seueur dosaan kali lampah khususna ka Ibu. Punten Abi acan tiasa ngabanggakeun Ibu sareng Bapak. Punten Abi ti kawit lahir dugi ka kiwari. Abi ngarepotkeun nyusahkeun Ibu sareng Bapak. Ibu, Bapak hormateun Abi. Abi ngahaturkeun nuhun kana kanyaah, ka cinta, ka deudeuh anu sakitu ageungna kawit lahir dugi ka ayeuna. Sagala kahoyong dicomponan ku Ibu sareng Bapak. Hatur nuhun ka tampisan ku Abi. Abi nyuhunkeun doa sinareng restuna. Dinten enjing Abi bade nikah sareng pamaket pilihan Abi. Anu namina Ade Trisna. Mugia ngalangkungan doa Ibu. Rumah tangga Abi aya dina katentraman, kabajaan, kalayan dipaparin kabarokahan tiap lengkahna. Sinareng dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Bu, Pak, apunten Abi acan tiasa mulang tarima ka Ibu jeung ka Bapak. Mugia Ibu ayeuna dina kasehatan, sinareng diulas asih ku Allah. Tina samudaya kasayan Ibu anu tos dilakonan ti kawit Abi gubrak ka alam dunia.